daguan di dia tong kemana-mana. Oke. Bukan benangan lagi. Hati-hati ya Pak. Bapakku I love you bapak. Mana mah? Lu ada yang melingkut cacing ke mana? Kenaon atuh? Waduh. Kedok syo. Aing modal. Kenaon bang? Modal. Waduh. Gua mah kieu kan teh neangan ayeuna aing daguan di dieu. Daguan di dieu. Yang geus kumaha euy? Parunton. Bu, nempuan si Abah teh, Bu. Oh, iya nyaho. Tengah nasu tadi oke. Jangan orangan tadi. Barah lagi ibu-ibu teh. Tah. Lunas hutang urang. Ngetak itu atuh ku. Ieu. Ya, nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Kemana cenah budak tong korek ka dieu? Cenah biasa masuk geus ngurunyung. Pak duit. Weh kiwari can aya. Korek bayar ujian. Weh kiwari can aya, ampun. Aing duit kurasa kieu-kieuna teu dibayarkeun karena ujian. Ngenaok deui wae budak aing ya. Dibayarkeun berak can kabeuli. Tapi daripada budak aing teu lulus erek ujian, bayarkeun ya mah ya. Eueuh di budak teh wayah kiwari. Tapi serina HD ya. Ieu mah favorit, ieu mah nomor kesukaan euy, 74. Baiklah. Aduh. Yang bodoh. Modosin kaberangan nih. Si bapak kemana itu? Parunton. Bu, nempuan si Abah teh, Bu. Oh, iya nyaho. Tengah nasu tadi oke. Jangan sorangan tadi itu. Barah lagi ibu-ibu teh. Duit aduan tuh euy. Mengganggu ada dengan nyecoan hayo. Nyoba turek useup. Useup lah we ieu mah. Pagawean teu boga atuh naon deui uang useup atuh. Tah di dieu euy, spot mah hadiah mah yeuh. We ayaan. Du. Ada mana? Ngesip lain. Oh, atuh aing nipu lauk. Benar pana? Cacing. Mana mah? Lu ada yang melingkut cacing ke pana? Kunaon atuh? Waduh. Kedok syo. Beres pisan. Anjir teh nyeributin. Burus nih. Tapi penting ada harnaon atunya. Kudu ka WC, kudu kasolokan kemana we malah penting mah yang modal. Mang naon mang? Keur main bola. Atuh nyaho keur guseup sih mah. Nanya Nempuan teh. Nempuan si Abah teh si bapak. Teuing atuh jang teu nguruskeun si teh teh angan sorangan atuh. Atuh kalem tuh mah ngomong na ieu ini sasaron mati amit-amit bapak teh. Lah pejuh teh sepugu useup teu beunang teu ngaganggu we. Mohon maksudnya cenah bapak teh ini sasarongot ampun. Jailan gitu nya. Batu
Satuman bapak-bapak, ampura ya Allah. Fokus ya. Dasar artis ya, terbalik budak teh bedegong pisannya. Keganggu we kolot kersenang-senang musuh teh. Oprok. Cari ngayet itu aing mah deui. Ngayet aing dah. Iya gini. Biasa solokan. Mending kena modal di dia lah. Kera euy. Kayak di dia lah. Aduh, mantap yuk. Aduh, mencret. Woi. Ya, si jangkar kehead mah. Iya. Culang cileng ampun. Ya ampun. Pakai sepatu teh, sepatu teh dipapake atau sepatu Anyar pan menang abah lebaru. Oh, ladi. Anyar. Budak. Ade keneh. Di mana berang-berang teuing pan arek sakola ieu teh batur geus bur ka itu kade si lain ka dieu. Pun pan cenah rek bayaran teh ya meureun. Heuh pan mata ujang. Mata ujang adi teh rek nyokot ieu aya abah Oke heula dengekeun heula ieu teh serina teh alus abah teh nyaah ieu teh euy duit teh dibikeun ka maneh teh. Tapi ada kumaha daripada maneh ngenog aing kesel tinggali maneh teh ampun itu. Aduh aing geus kumisan kieu sakola masih keneh can lulus tah bayarkeun ka itu sing lulus. Siapa? Nya ayeuna ujang bade sakolanya. Doakeun sing lulus maneh teh euy geus gede geus lulus ya dikawinkeun aing langsung. Kaneng era Oh eta budak jebrok. boga duit hasil euy. Ada yang modal geus atoh-atoh menang duit yang modal ya tuh. Oh batur mana? Iya dong. Kalian tahu menihkan gitu. Waktu ninggali juga mati orang kerja modal di dia teh. Anjir si Eta. Kenaon bang modal. Waduh. Untung kan keluarkan. Sampura tetap tepok. Tinggal di heula tuh. Oh sampura mang. Apuranya. Duh. Beres euy. Kala aya duit euy. Duit sahanya. Wah. Buah si budak anu tadi teh anu bedegong. Lumayan euy 100.000. Bisa jang beli bakso rek sagerobak ieu mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki. Aduh, aing motor saloba-loba tapi ririwit naonna cenah teh euy. Aduh. Aneh urang coba. Buat tina injeksina euy. Maka jadi parum segalanya. Aneh kieu. Iya, aing kana mikiran anak kena sirah naoge euy ah. Duit sakit udah aing bakal dicarekan ya. Aing bakal dicarekan ku si Abah ya. Si aing. Aduh aya di dia di bapak aing.
Wah, udah baru aing lagi dah. Mau ngeri buka bapak aing. Udah ngalu aing. Aing buka bapak teh ampun Siang sebalik desa malah teh. nya eta duit ujang leungit. Lulus. Aduh. Aing mah deui. Dago-dago di baheula aing mah. Leungit duit ujang lagi bapak. Iya, leungit duit ujang ya eueuh. Duitna leungit. Deui ngamana aing mah. Berarti saya teh ka sekolah. Kenapa kacang? Berarti saya teh ka sekolah. Oh, udah ngaburu leungit aing mah. Sego. Aing mah. Di mana? Minta dia apa aing. Rasa kitu-kituna teh. Aduh. Aing. Meureun ujang teu ngilu ulangan, Pak. Aduh. Daya aduh. Metal. Berem. Astagfirullah. Metal. Kita turunan mana tuh? Minta duit lah ini kesalam. Oh, kursa kitu-kituna duit teh. Atuh ujang meureun moal ngiluan ujian, Pak. Tangan deui, Pak. Ya. Budak iman ini di mana? Oh, Pak, jangan heula. Coba Allah Akbar. Ayam ge, Pak. Hah? Ayam. Ya, tangan. Lakukan mana di dia? Dengekeun. Lakukan di dia tong kemana-mana. Oke. Bukan benangan aja. Hati-hati ya, Pak. Bapakku I love you, Bapak. Nah, siap. Sudah kebenaran nih. Dok, non. Butuh duit. Payahna pangangankeun leungit budak dewek keur ka sekolah leungit duitna rudet aing mah. Atuh gue foto urang pareum ke kurang usahakeun urang aya duit Nah, itu budak aing ngebaung tuh dari neureun. Oh, isukan lah. hah? Isukan. Payahna Asli kurang diusahakeun isukan. pokoknya mah kieu ente neangan ayeuna aing daguan di dieu. Coba daguan di dieu. Yang geus tungguan heuh aya urang duit mah di luar, tungguan. Dia tong balik Wah. aing kurung tinggal kurung na hungkul manukna kabur mana itu ku arasak da arah reueuh itu teh mah yang ngaborongkeun sawo euy yang boga duit rek aratah keneh geuningan euy yuk Parese di tengah-tengah. Sat. alhamdulillah Si. asik Wih. teh angan teh ari tadi panggih ke musuh maneh mah Ya keurangnya. Duit. duit mana tuh Wayahna urang anu mah nagih urang ge. mana di hutang teh tepat ku aing keur boga duit maneh mah Punya boga duit geus kurang mau ditagih. tunuh aing ka mana si Sardu antara ini sampai 1,5 jam mau bantu ka imahna gitu. Ah, teang gimana euy? Urang mah teh nya pokona mah kudu aya ayeuna. Da urang ge dempet ku batur, kudu mayar poe ayeuna. urang ge ieu sabenerna mah aya duit teh Mana atuh aya mah? heuh ngan di sini jib duitna aing mah Kabelit kitu. tuh kebeneran tah api-api api-api tenang maneh mah kebeneran utang anu basa keur harita nu cepet nya wayahna ayeuna aing lagi Aing mah. dan aing mah burukeun tah aing rek pake mayar utang deui Asa aya tadi teh. Oh iya. Geus tadi aya. Nanya. Si Toho. Iya aya. itu wayat dibayarkeun deui teuh tah lunas heuh hutang urang heuh Tak kitu atuh kudu. Ieu. Ya, nuhun Mana, Pak? Duit teh apa? Duit gatot si Dudun lagi kabur ku aing di teangan eueuh.
atuh meureun ujang moal ulangan Pak. Oh ya, nah we da bongan maneh eta mah. Aing Duit pembayar hutang teh dibikin deui we, tentu teh lapor aing ge. eta aya lieuran tah. Mun ka itu ka mana? Dulu karsa yang udah jadi. Matak sing tarapti. Geus puguh kalau teh duit teh keur sakitu-kituna nyaah tadi nama ku aing mau lebihkeun. Geus moal naik deui nya ngenog deui aduh ujang geus era temu pe aduh geus jang matan ge Allah. Aduh bae. Ah, Sudah tungguan. alhamdulillah rabbil alamin. Ai kesel lah ngarawan si laing. Gue udah tungguan mau hilang kurang itu. Yuk. Alhamdulillah. Nah, ampura we dah. Mah deui ya tuh dah. Tapi ya kala sawah ya duit teh ya. Oh, kumaha ieu? Pokoknya mah dina sarina beda ya. Di mana ya duit? Di Sibonen. Padahal tadi nagih duit ke Sibonen. Bonen. Ya, Sibonen. Tuh, teu di Sibonen oge. Ujang jadi ulangan Malah anu sarua eta sari teh ya. Si Bonen. Heeh. Tuh, Sibonen tuh kadieu. Ah, beneran. Deui teh. Paling geus mah hutang mah tadi atuh. Tah, ieu cina naon? Iya, abah wawuh kana duit ieu, itu duit abah ya. Di manehnya? Kumaha gitu? Sari na sarua jeung tadi kurang dibikeun ka sieu tah dileungitkeun duit teh. Oh, nyaho da urang yang mayar hutang ti si ieu. Hah? Si ieu teh mayar hutang ka dieu, ieu mayar hutang ka dieu. Astaga teh kana hutang. Tah si ieu tah. nah kela ka Naon kela asa wauh si akang ieu mah Iya duit abah. Can pernah kenalan. ieu mah nu tadi sia Kela. teh bikeun ka bapak aing duit teh koplok Mana di mana ieu duit? Mang ieu duit di mana? Urang mah ieu. Ini mah di jalan. Jalan mana? Jalan mana teh itu bener? Ketunan. Kang bohong. Pancilingan dekat Solokan. sok disepak ha Dekat Solokan. urang ih Kan murah. kan urang Sa ada ngabarakeun. urang